Kalian geus boga pangkat? Beja hari sama, kanan rek jadi kepala. Duka aya nama hidung ulang tarima we atuh. Awe atuh mah seeutik mah cenah hayang. Ih, ari maneh jana apa rek dibekelkeun saware. Ini tira dalila di dieuna. Terus kita apa di mana anak? Sakira segala dibahankeun teh. Kan bae atuh Kang tong sapoel sapira. Kan si Nyai teu digegehkeun. Menang gawe di kota teu pira beas ketan salenter ngelilingan inget. Loh, beas ketan ukur 8 bulan jadi nyulatan. Minta beas dulu jeung bisa bulan. Suratna Kang Surat naon? Surat gade. si dicumponan komentana oge harita buku beas ketan teh ya. الله أكبر الله أكبر. Mengisi puasa itu teh segala beres sih ieu mah. Assalamualaikum. Salam. Nah, sarangan Nyai lain bikin mamang. Duka bade enjing, duka bage to mamang ada saurna bade sarang bibi cenah. Nah, hamilan balik lain bareng atuh. Kebetulan mah tong maksakeun ieu. Mau naon Nyai? Seusehan mak, Lain mau oleh-oleh di kota teh. da teh di bahanana naon duit jasa ongkoseun eta ge celengan ngai. Gening bisa nying celengan segala. Buluh Buruh naon? nyai teh di ditu purah jadi babu diburuhan saminggu 10.000 nu matak nyai balik oge naon dan teu dipangneangankeun gawe wae ku amang. Minta bantu sama weh menang gawe mah nya wajar atuh Nyai. Jika nu tara digawe wae. Pas nu boga dulur jenderal wae maneh nyai. Mak, dan nyai teh geus 3 bulan cicing di mamang teh. Maknya can di paneangankeun gawe sakali-kali acan. Di Marsi ge dititah balik pajarkeun teh cenah da geus aya nyai. Geus we nyai cicing maneh di dieu ke ge supaya bae nu ngajang ka dieu anakku. Sok nanyakeun maneh. Ieu mamang dititipkeun serat saurna tos lami ngintunkeun surat nyuhunkeun beas tapi teu wae. Bejakeun nyai pira ku pejabat boga beas-beas acan.